Wah eta wa. Ye nya naon mau ketrak-ketrok kebara ruguh teh api-api yang mah. Era penuh nyuguhan. Dia nan main bawa wae deh. Ke mana tuh? Iya rek ka kebon ya tunggu manuk lah. Atuh tiag wae geus kaberangan tepi na ieu mangkatna wayah kieu di dieu keneh. Turun memakai jaring atuh. Tuh teu boga duit wae lah main jaring geus we dikebahan. Mindahkeun jaring batur. Tunggu manukna ge di timpugan lah. Aya tuh marilah yuk. Manuk dah itu pasti sarareun teh poe kieu mah. Itu ayo sok. Ayo. Ayo. Alhamdulillah ya para petani sekarang mah saya parena ya. Ini lebeut ieu ya. Rupina mah awis ya. Terkintal na oge. Teknilarian ya patanina manawi diical ya. Aya ngalaan ye pare yo, ayeuna yo. Teuing ngan di imah pan geus teu boga beas yo. Di arit weh poe ieu mah yo. Bukannya ya bandar liwat. Ek ngarit ke geus panas mah yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sararaya pelani ada mah parena manawi pada diical gitu teh. Alhamdulillah ayeuna mah yo. Hujana mahir lah. Alhamdulillah ya nuju sararaya ada parena namanya. Manawi diical gitu teh parena habis sebagai tangkulak lah manawi diical dikeluarkeun gitu. Ya arek di camangan, ieu pan cari arit yo karak-karak ayeuna ngarit teh. Nah, minggu paeuna bisa berarti ya kalau neng sadayana. Salatu ayeuna hargana. Kamari mah ngical teh nya 600, abi bantun ieu 500. Kumaha? Tapi teh acan di aritan akang. Abi mungkin di aritan kudu kuli bagianna. Untung 500 teh atuh. Mal baru 400. Siap, deal lah. Diborong sadaya ku abi ya. Ya. Kalau akang ieu aya sabaraha hektar? Aya mah hektar setengah mah. Wani lah abi bantun. Di pasar ku abi sadaya ieu. Ya, anjeunna pantun 400, abi nawis 500. Apa abi anu lieur? Panjeun anu liurnya? Bingung nih ya tadi. Ini parah. Abi nu parah. Pantun abi 400 mah sadayana diborong ku abi lah. Sadayana diborong ieu sa hektar cenah saurang. Rek ka sawah teh rada roream jeung tunggu teh. Saya abah di saung sugan aya kopi ah nak ada ngopi heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh aya bandar yo. Alhamdulillah. Are panen. Nuju na Ieu tungguan ku bandar ku yo. Bener hejo yo manuk tapi na rada haroream yo rek ka sawah teh. Sugan di dieu di saung aya kopi gitu tah. Ayo kopi mah. Yo. Terus baroga kopi lah di saung teh. Kenaon Ki? Keur babat. Halus pada nama Is moron para harga mahal mah. Ira panena tuh. Hanya itu kan pakai itu lah. Sugan pageto. Oh, sugan bisa nginjem sakarung mah. Kilonya melu. Jadi itu aya batur di saung. Aya. Keur ngaropi meureun. Heeh. Ya urang ka saung mah tuh urang itu heula jeung batur. Oh mangga. Oh iya euy, panena mah halus ya darat oge euy. Alus mau dijual abi teh. Mau disakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran atuh teh. Biasa. Hari Minggu mah. Biasa ieu mah libur. Nyari ieu, nyari peluang. Inilah ya bari bari ngicau ieu pare. Kata parang babawa teh. Bawa api ngopi mah. Ayo orang kebeneran itu buka udud dia ya udud dia. Oh, mana Sok lah. serokok Aya mah. kopi aya tah. Diomongkan si Abah mpe kajeunna. Salam. Ngopi ki. Ayo ngopi Pak. Engkau urat mah yang kandung gitu ya. Sok kopi. Kopi aja, Hari pas jantan batani mah bagus. Pembaji sunat. Bayang nyandung lempang mikir deui. Urang teh pusing para rusing euy. Urang teh keur bararingung ngana teh euy. Usaha henteu budak keur kuliah jurusan sarjana hukum. Dengan biaya unggal poe dan bulananana. Usaha henteu teuing urang kahareupna kumaha yeuh. Di hukum
budak teh. Kumaha tuh urusan ya, uruskan mah. Lain dihukum, sarjana hukum. Oh, dihukum, sarjana hukum. Sugan teh dihukum. Di sarjana hukum. Ya, terus na kumaha tuh modalan terus. Nyamun aya mah di modalan. Iyalah, karunya tak kabudak tak. Hari eueuh mah nya kumaha. Ya naon kolot mah gitu. Usaha berusaha. Usaha mah usaha wae ngan teu jadi duit. Yo, tadi pas reka kebon aya mobil kuatun kenceng teh nyuruwuk kuatun paur atau lonjongan tah. Kelonjongan mana? Eta telonjongan eta nu reka kebon kuatun kenekna pas ka ieu pantona ge kuatun ka muka kenekna keluar yo. Kalau teu teh tah aya nu ngebul. Tapi teu naon eta mobilna. Ya teka tinggalin nama sih untuk kuna naon cuman eta pas aya nu ngebul eta na tah pas keluar teh kenekna. Oh. Kuatun paur ieu oge ningalina teh. Diga nama meureun. Hayang eta we tuh rokok meureun. Lain kamari orang pas kuliah ke kota buka babaturan nawarkeun betul naon babaturan gawe boga bisnis cenah ya. Naon teh bisnisna? Boga bisnis jual beli kulit, Pak. Bisnis naon ya? Pokoknya mah bisnis gede, Pak. Di ekspor ieu mah bisnisna ge pokona mah hasilkeun bakal gede we lah. Bisnisna ge ieu mah. Bising sajen hayang ngiluan bisnis gitu. Bisnis naon? Gede mah meureun urang bisa ngiluan sugan. Bisnis naon sih? Ya, pokoknya mah bisnis gede, nu penting mah iya we siap gitu anu rek ngajualna. Bah. Mahal pokoknya bisa bakal dibeunghareun lah asal nu rek ngajualna siap gitu rek ngajualna. Rek ngiluan mah nya hayu bisnis mah. Ari bisnisna mah bisnis jual beli kulit. Kulit naon? Kulit aki-aki ngan mahal sakilona 1 miliar apaan. Oh, mahal. Bisik naik miluan Arek. Areknya kayak ku abdi didaftarkeun gitu kan. Jadi seberapa duit cenah tah? Ya lamun kulit aya 10 kilo bener 10 miliar abah boga Wah, kulit bener, boga untung kulit ya. untungnya. Bisa meuli nyandung mah. Nggak bisa. Wah, beres Bisa tenang asal ieu we daek abah ieu na. Oh, daek lah. Oh, daek. Bisnis saya bisnis naon atuh? Bisnis kulit, Wak. Kulitna kulit naon? Kulit aki-aki. Naon tadi teh? Kulit aki-aki. Bah bisnis kulit Oh, aki-aki. minggu aing. Iya lain bah lain. Ieu mah bisnis.